Kakang Panji Narada haturan rawuh sasumping natur tabagea oge menta supaya kaharep biukna Kang Panji. Allah adi nun adi puputon kemang kadaton semaheun pun kakang sapengeusi jagat wayang-wayangan nampi kana pembage salira kalayan nyanggakeun semahong aracana maya semah akang aya dina dampal sampean panjenengan atuh kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna pilih kirang tata titi duduga sareng priyogana adi mugia ngamah Kakang Panji Narada adi sembah kakang ditampi kuleungeun kenca katuhu disimpen puluning hati pun dehing mastaka hatur nuhun adi hatur nuhun kalih tina urang saling maklum timbalan oge aya pikeresaeun naon ieu tansah diajeng-ajeng Purwa diging sirlingi dongkap ka dieu adi mangga gerak bejer beres ulah ding clear genang silokap bejer beres tatara basna bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun dipun kakak nampi rebunuhun laksa ketika bingahan kana rupaha kasatyaan jeung kasayogianana Kang Panji di malang Indra kaharep anjeun itu geningnya alo uah suan kaharep cu lenggahna kaharep kaulan rupina cekap di dieu bae Indra nampi dateng tumbage kalayan nyanggakeun semahong arasana maya kahunyu Rama Dewaji nuhun Indra kawuwuh Narada nyanggakeun sembah kaula nuhun kasep diharap cu rupina cekap di dieu wae kaula sok diharap nya ge cebrek amparan we amparan we aden kali dieta apunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alit kurang pada saling hampura pada cu oge aya pikeresaeuna Purwa diging sirlingi dongkap ka dieu Rama Dewaji aya naon ieu teh mangga gerak wakca balaka Narada di malang saperkawis kaula ngahajak ngulem turta ngondang sampean ka dieu saperkawis kaula sono di malang kadua nanti eta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan tiasa sumping dina danget ayeuna ih tos janten kawajiban kadi guru oge jabati eta sakaligus kaula bade maparinkeun layang pangajieun ka Kakang Panji dina dasar rasa rumah sakula salaku raja di sawarga Manikloka anu kabantu bisa ngolah nagara tangtuna bakal jadi leuwih hampang pagawean kulantaran aya batur pikeun pakumaha nyatana salira uluh taku kituna malah mandar ieu layang pangajieun teh sing jadi tuladeun keur balarea keur generasi ngora anu liana da geni najan ngeunaan umur salira langkung sepuh dina awak salira lamun teh mah dina waktu geus tunggang gunung tapi kasumangetan dina digawe teh istuni dibandingkeun jeung nu ngora aduh
Ari sapanyang kadada kaduga mah kubun kakak. Moal bade ngiging sila bengkok sinembah adi. Malih muncek kurang subang mah kalangkah langkung ngabret pun kakak. Imbalan tak itu panginten Indra. Lain goong nabeh karya lain adean kukuda beureum sanes agul ku payung butut geuning tah kitu dasarna tina rasa rumasa kaduana tina kawajiban ya sok malihan mah pintu terbuka adi upami seuk teh akan ngarumasakeun tina awak rariget lempang geus gejet lamun teu kundang itu teuing lamun teh kaula tos teu kapake gawe mah geus teu kapake mah moal make jeung punung malah bakal ngukur kana kujur mah pae kana awak ngarumasakeun geus kolot mah gede bakal gede rumasa moal dipake beli da setiap manusia oge aya usumna di mana kerjaya di mana keur dihandap aya mangsana nanging dina lebah dieu kasalira teh masih keneh dipercaya tur tahade keneh digawe ai adi nuhun kana pamuji akang teh teu galider sing konsisten tadi timbalan tah jabati eta timalan anu aya patula patalina ngeunaan kewajiban urang salarea di alam sawarga laras raja triloka dupitri tri tilu loka alam tilu alam nu dikawasa ku kaula di antarana alam sawarga alam mayapada timalan atuh kadua alam madia pada alam kajinan dawuh alam katilu alam marcapada cingan ku bangsa manusia anu ieu teh kabehanana sadayana kaula dina leungeun kungkungan panangan kaula dawuh malah dina waktu ayeuna urang ulah nutup mata nutup ceuli dumasara kana kajadian anu karandapan jelegur belah kidul can rengse geus jeleger belah kaler can rengse jeleger belah kaler pating corowok belah kulon jeung pating karociak belah wetan anu ieu teh ningali dina sawatara kajadian boh di daratan boh di lautan ngamaruda ieu kajadian teh beuki dieu beuki rohaka kaula nyuhunkeun kamandang ti salira salaku pini sepuh kalian selaku penasehatna kaula anu tangtuna moal aya haseup mun eueuh seuneu moal aya sabab mun teu aya akibat uluh aku kituna salira naha aya kajadian naon nu karandapan kurang sadayana amuy Gusti nu murubeng alam tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos salira teu ninga komoan ngan dina lebah dieu sejak babalau gonjangan rek babaledogan nanging babaledoganana sugan nepi sugan eta oge beunang ngan dasarna tina pangalaman jeung nu karandapan leres margi tesakedik au disaurkeun ku salira ngeunaan ieu kajadian nu karandapan kurang sadayana nyaeta tadi disanggemkeun ku salira adi yen pating corowok belah kulon pating koreciak belah wetan teh yakin memang aya asal usulna asal muasalna tong bujeng hingan ningali tina sawatara kajadian dina keterangan oge netelakeun yen moal pati-pati pangeran nyaeta nurunkeun ajab ka hiji daerah lamun balaleunna jelemana timalan
ayat teh nyaeta nyakup ka universal atawa umum sadayana. Naon sababna? Sabab ieu teh nu tilu alam ieu dikawasaku salira teh patumpang tindih jeung patojaiyah. Patojaiyah patukang tindih kumaha? Patukang tonggong. Di alam Madyapada di alam kajinan nya di alam Marcapada nu di alam majir kajinan nyata alam Madyapada patukai tonggong laku lampahna jeung manusia geus milampah sifat-sifat setan sifat setan geus milampah sifat manusia dibalik hartina teh tos pacorok kokod adi nya ku pacorok kokod ieu teh ngabalukarkeun teu saimbangna. Contoh seperti manusia nu mimiti gubrak ka alam dunya teh pan dibekalan nyaeta ku sifat sidik tablek amanah jeung patona. Atuh sifatna eta teh tara dipilampah ku manusia malah sifat anu setan nu dipilampah ku manusia. Naon diantarana syirik, pitik, jahil, kaniaya, iren, panastren, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug ria, cakabur, cap jahe, merege hese. Kaituna buntut kasiran dipilampah ku sajumlah manusia anu ngabalukarkeun ieu alam geus teu bersahabat deui jeung manusia. Sabab alam bisa nampung jutaan manusia, tapi alam tu bisa nampung hiji jelema anu dirina salilana hayang beunghar sesoranganan. Hayang genah sorangan eta timbala. Tai ngan setiap jelema-jelema anu hayang ngawasaan ku dirina sorangan teh menang panyungkun ti pangeran ngaliwatan katerangan. Naon panyungkuna lamun jelema anu sok resep ubudunya atawa resep dudunya menang panyungkun ti pangeran kumaha cenah panyungkuna dina katerangan panyungkuna desna gerak perbudak eta jalma anu salilana bakti ka maneh nyatana kadunya eta nya. Tapi itu panyungkun teh dilampahkeun dilakonan ku setiap jalma. Ya. Tapi aya ubarna. Kumaha ubarna? He gerabakti maneh ka setiapna jalma anu salilahna ngabdi ka kami. Nyata ka Gusti. Beres eta. Dina prak-prakanana lobana teh ubudunya, lobana teh ngeukeuk kana harta banda kaituna ngaruksak alam. Kakonengan teh kitu. Di malam ngan penyakit-penyakit seperti itu nerekapna ka setiap manusia nyaliara dina dadana. Komo lamun manusia teh anu boga pangkat, anu boga darajat, anu boga wibawa di nagarana, anu berpredikat, anu cicing dina aturan, anu cicing anu boga hukum, anu ngarti kana hukum tur teu bisa ngotak ngatik hukum cilakana bakal acit ka bina-bina. Pada saat sumber daya alam dikedu dina orasina nyata demi negara, demi bangsa, demi kemajuan, demi negara, tapi prak-prakanana demi partai, demi warga sorangan, demi golongan di malam tungtungna jomplang panrahayatna nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Ku ayana ieu kajomplangan ieu timbul we karuksakan itu jadi dina alaman. Di mana datang hujan, banjir. Caah, di mana datang halodo, tigrat. Kahuruan jeung sajabana. Kitu di mana? Nu matak yakin ieu teh bencana-bencana alam teh sebagian datang teh kulantaran ayana bencana akhlak dina awakna. Pangulemna teh dina akhlak heula.
nya nu matak manusia lamun hayang balik deui kana jenisna anu tangtu sok jauhkeun tina laranganana deketkeun jeung aturanana teu kitu cilaka margi manusia lamun lampah seperti sato yakin hirupna martabatna bakal leuwih handap tibatan hewan ai satoona mah rek paok oge wajar da teu boga uteuk diancikan akal teu diancikan elingan disebutna oge hirup nyaring da beda jeung manusia hirup eling ai nyaringna meureun makhluk mah ukur sasamet dahar sare berkembang biak miceun kitu jeung kitu siklusna seubeuh kulem lapar liar kan ticek buntut nyegah gitu tapi manusia kan jabat itu tepat eling yang kurang teh aya nu boga nya gitu contoh seperti domba mah dina puak paok sasamet lamun dina daun mah daun sampe sadaun-daunna sajukut-jukutna tapi lamun manusia puak paok anu sampe daunna diala tangkana dirabut betina dicokot mun dipageran kebona dihancurkeun kapanggih weh kudu bogana wani jeung maehanana luasna manusia nya timbala kadaharan karnivora makhluk-makhluk seperti daging kabeuki daging anjing kucing maung sasamet daging atau kadaharan herbivora kadaharan karasepna seperti jukut daun domba sapi buning tapi manusia leuwih ti omnivora nah jukut lain jukut aya resep oge aya namanya jukut goreng eta ku zaman ayeuna mah kitu tapi herbivora dihakan karnivora dihakan omnivora disebutna malah leuwih ti omnivora nah disebut leuwih ti omnivora rek teu kitu kumaha kadaharan manusia dangdaunan diremus bebetian sok dadagingan beuki lauk pauk beuki bubuahan jeung sajabana malah leuwih ti omnivora teh rakusna manusia kadang-kadang aya wani ngadahar duit aspal kadahar wani ngadahar duit bansos kadahar wani nepi ka ngadahar duit rakyat jeung sajabana tuna sagala dihanca sagala dihakan teu malire jeung teu mere kanulianna eta waduh walah nya benernya di batu marukana teh age kadademes manusia mah nu mawi dina lebah dieu urang kudu neangan lengkah anu konkret jeung proaktif Kang Panji sangkan ngayakeun tindakan ame hirup pulih ka jati pulang ka asalna balik ngawujud nagarakeun warubun gopur eta nu dipalar ku sadayana oge nyangakeun bobot pangayon timbang taraju abut enteng aya di salirapan jenengan aduh nu mawi dina lebah ieu kaula pikeun ngungkulan ieu kejadian di mana margi kuayana kawah candra di muka ngagolak kaula teh ningali tina kaca trenggana laras bisa kaungkulan ieu kejadian rahayat di alam madya pada di alam marca pada oge alam sawarga bakal kena kumulya tapi kudu ngawadal kusa nyaeta digebruskeun kana kawah candra di muka kena ngawadalkeun manusia timbalan jadi kawah candra di muka teh menta wadal uluh syahadi cobi kunaon wajo ngobrol ke sangte
Jajal pias. ngoprot ke sakit haredan wah aing beureunya Palias teuing sepuh. rumah sawe pokal teh nyarita duh Rumah saya tadi. saha di teu aya kajaba anu dipenta pikeun jadi wat teh nyaeta sastra jingga saha sastra jingga mana teu aya 2 teu aya 3 hiji-hijina sastra jingga anak Semar Bagdanaya dina lebah dieu ieu teh lain saranti kaula lain kahayang kaula tapi ieu teh kahayangna Kaca Trenggana sedengkeun uninga ku sorangan ai Kaca Trenggana teh inventarismana inventaris sawarga dupi sawarga teh kaula salah di sawarga teh salah kunaon raja Triloka nah kaula raja Triloka teh nu bogana sawarga atawa anu ngurus sawarga uluh nah beda kitu anu ngurus sareng nu gaduhna nya beda teu beda ti hiji imah aya babu uras-urus bersih jeung sajabana nah babu teh nu bogana atawa dununganana nu bogana nya dununganana tah eta ge kitu sarua jadi kaula mah kadar anu ngurus sawarga sedengkeun Kaca Trenggana teh inventaris sawarga Manikloka ai sawarga Manikloka teh nu saha nu ayar lain atuh Sanes. Bos Asep eta mah nu gaduh PMY penginten saha Kakang Semar keraku hilap ai nya Kulali sepuh atuh. langsung ieu teh patula patali na Kakang Semar anu nitah kaula ngaliwatan Kaca Trenggana tapi adi lamun nyaman nitah Kakang Semar penginten terus langsung anjeunna teras langsung anjeunna ngayakeun tindakan tapi geuning buktina duka teh teuing meureun kahalangan ku sifatna getih turunan anak jeung bapa dalamun diantep ku diri kaula ningali kejadian anu bakal karanapan naon sabulan 2 bulan kahareupna lamun kaula teu ngayakeun wadal yakin bakal kiamat gede alam dunya amuy kutan teh bakal aya kiamat gede uluh Indra wala aduh makanya geus meuli kebon bonteng aing Atuh. Bakal lebar bulan. bakal kiamat gede ka mun diatap timbala taku kituna cara jeung katangtuan teu aya kajaba lintang dicokot sastra jingga rupna rek paehna pikeun digebruskeun kana kawah Chandra di muka nah sanggup atau kumaha Sobi bulan. Indra kumaha Kumaha. kira-kira kemana Sobi. bawiraos kaula mah kaula bade ngiringan naon rupaha pamadegan Kangjeng Rama naon sapa ayeuna pikeun nyalametkeun salarea ngorbankeun hiji diantep jadi korban salarea ibarat dahar sangungeuna di tengah piring teh aya serah kajen dipiceun tibatan melakana ti koro Laras. tapi heueuh deui nya Ai kitu namanya. tapi ieu ambakna Kakang Semar asa piraku dina nya nage piraku we da urang teh gede tenaga teh heuh kitu teh mah Iya. ngan meureun dina lebadina kumaha ka cara jeung katangtuanana kaula rek nyebar luaskeun informasi ngaliwatan Kaca Trenggana nyata kasakuliahna alam dunya ngapewarakeun sangkan jelema-jelema teh ara rindit nyata pikeun nentremkeun alam dunya tah ku kituna bisi eueuh gawena ti dewa-dewa kaula teh bade ngutus ka salira ngan inditna
ulah make jirim seperti kieu kaharti beureun ku Kakang Panji. Oh, timbalan. Geura sok tingali kaula bakal nyebar luaskeun gundam rungu soratan katinggalan. Ya. Sabab di henteu-henteu oge abongkeuna hate Indra. Dipapalerkeun ge hese. Yen ieu teh cepot teh atawa sasajingga teh anak Kakang Semar teh nu boga sawarga. Ya. Sayakti jelema di belakang layar. Salah sahiji 9 naga teh eta. Eta teh. Nah samaruk anjeun nu boga teh kuang saha? Kakua Semar lain batur. Ngan di antara na jelema di balik layar alam dunya teh eta. Anu pengaruh Nu mata kuat teh rada mandeg mayong teh ieu hate. Sieun da ieu mah ceuk kaca Trenggana lain saur Kang Cing Rama Patra Guru eta nu regregna hate teh. Ieu mata kuat teh. Tapi di henteu-henteu oge Indra. Cobi. Cepot teh anakna Anak tegas deui. Najan bari jeung kabejakeun si Cepot baong, tapi sabaong jeung sagalakna anak tangtu bapana menyaheun. Kadang kala anu nyaah kana jadi anak mah anak salah oge dipindingan kasalahanan. Dibela. Ya. Bener ya. Da karasa jeung karanapan huwa oge kitu aya kenyah jadi anak. Anak bari jeung kayaan ngomong kasasok anjing obok oge. Nyaah we. Najan sungutna kawas kitu oge. Ya. Da yakin eta tangga mah pasti hayang ngabalas seman kana sungutna. Yakin. Pasti atuh sateuna. Dah. Ya. Gitu. Ngan meureun dume wa geus nyanggupan. Kana rupaha kapalaina ieu Batara Guru anu aya patula patali jeung amanna dunya. Urang lumampahna ka ditu teh urang make silib jeung siloka initna ulah make raksukan kadewatan. Naon margina? Margi di alam dunya teh yakin pada apa kadewa-dewa. Kaduana teu saeutik jelema oge anu sumembah ka dewa-dewa kulantaran dewa-dewa ayana teh luar biasa di alam dunya jadi panyirikan balarea. Ya. Leuwih ti artis dewa-dewa teh urang-urang ya. Leuwih ti selebritis ya. Ya. Yang deui bisi kaituna timbul fitnah. Margi zaman ayeuna teknologi beuki canggih Indra. Bisi aya nu moto ka uwa heug jepret uwa sosoranganan ya. Hiji mangsa diedit geuning uwa teh bisa ciciuman jeung awewe. Dina foto teh eta bahayana kumaha lamun pamajikan timburuan. Eta cek cohak oge aya oge eta awewe ditiung handapna teh nepi ka make bikini ku diedit aya oge dieditna ayeuna teh hulu jelema awak odong-odong aya palalinter jelema teh eta geuning boga editan AI eta Di mode AI ayeuna mah. Artificial intelligence. Eta AI. Ya. Eta lain kopi. jelema teh ayeuna teh nu matak ayeuna mah yakin kahareupna teh bakal jadi
dunya teh bakal jadi ladang loba jelema anu jadi fitnah karep pikeun jelema-jelema anu bisa ngamangpaatkeun teknologi dina jalur kasalahan ya mun teu bisa-bisana urang ngendalikeun diri ya mun urang teu make iman jeung takwa dina diri mun teu sabar mah kaituna cilaka ya matak manawa matak cilaka tah nu matak dina lebah dieu initna di patempatan urang bari cicing lumampahna urang ngalengka di mana geus nepi urang salin jenis minda rupa ulah make raksukan kadewatan culkeun baju kadewatan urang pake baju di alam dunya jajar jeung manusia anu liana gantos kostum ganti kostum ya saya margi ieu teh teu sarua jeung urang teh disaembarakeun ongkoh margi teu nyinjem ceulik teu nyinjem panon indra oge kasaksi yen batara guru teh nyata geus ngajebarkeun gundam rungu soratan ketinggalan anu yakin ieu akibatna bakal leuwih loba anu datang ka alam dunya urang mangpaatkeun momen eta sae mah ngiringan sapaneja wae ngiluan di mana lamun uah supirna hidup sing jadi kenek di mana supir nunutan wayahna kenek bagianana ya hartina teh kurang saling dilebah dieu saling geuing gawe bareng ya mun dina lawayang mah dalang jeung catrik eta dalang ngawayang teh catrik ulah udud regepkeun ulah loba ngopi bisi keluar buaya ya gitu ya ieu mah der dalang ngawayang teh kakak ngenog panjang ayo mah kitu cu tah sok urang tamprakeun panangan urang salin jenis minna rupa merdek kana asina Gusti menta kana murahna nu maha kawasa bangga kadesu sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala kalaman desa sangkala dasamala jumeneng waringin sungsang angan cik sarining gampang sa niat-niat teh gampang sa pola-pola gampang sa karep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara gedong ruket tali rasa pangadeg pangancing rasa barabai kembang kastori seungitna angin-anginan pedemkeun bersihkeun lajeng ieu Resi Narada lan Batra Indra anu parantos tobros paninggalina meredih kana asina Gusti menta kana murahna nu maha kawasa sangkan dihampangkeun jeung digampilkeun naon rupaha paniatan jeung pamaksadanana umi koncang kanjing lir mahes sakadru ieu teh ulu itu geni dileuweung ulu leuweung di alam dunya waduh ya serba hejo kulit oge dawayana tadi raksukan teh hejo aduh jadi uing teh ayeuna jeung si Uwa geus ngadenawa kieu kudu kumaha tah dat sifat asma jeung apa naon hatina dat teh wujud sifat rupa asma ngaran sugan teh mengi lain pasma penyakit asma ngaran kayaknya apa naon pagawean
urang geus rupa wujud geus beda ngasma ngaran ge ganti. Oh jadi ulah nyebut kuan narada monto. Ulah atuh. Bisi kapangi. Jadi nyumputna sing leuwih lantip urang. Sintarapti. Orkes lah. Oke, lain orkes meureun. Duh, merada gaya we meueusan. Nya. Wa rek ngakukeun kala murka ya. Dupi uing anjeun kala sakti. Murka jeung sakti wayahna to nyebut uang nyebut aa we atawa akang. Oh, akang murka. Wing tah adi hejo. Apan wing sakti? Pun bae adi sakti bisa, hejo bisa. Atawa adi jagong bisa. Nya. Mun adi bolotot jauh atuh. Jauh atuh. Nya. Oh siap. Akang murka ak ayi sakti. Tah. Geus kieu apal ulang pagawean urang ngakukeun begal. Atuh lamun begal mah nyaeta pikeun ngeureunkeun manusia anu ngaliwat. Hai pagawean begalnya tah mah. Ngan ieu mah begalna oge bebegalan. Nyandewara. Urang ini nyaeta ka nagara Amarta. Nyaeta pikeun nyokot sisa sajingga. Da dihenteu-henteu oge kaula teh percaya. Najan bari jeung si cepot teh jelema lemah rahayat leutik tapi lamun kaganggu keamanan negara Amarta kulobana jelema nu rek ngarongrong ka tempat-tempatan nyokot masyarakat Amarta yakin bakal ditindak ku aparatur negara Amarta. Tapi lamun urang ngakukeun dewa mah moal jigana nyata kaula oge sanksi henteu ieu teh. Sabab dinten teu oge di antarana Pandawa teh aya Pandawa anu kadua nyatana Bima. Eta nu hariwang teh apa sorangan apan iraha Bima nyembah ka dewa. Iraha ngagung-agung dewa. Gede hulu tah si Bima teh. Nya da geuning ka indungna oge pantaran nyembah mainna tapi indungna dipangku kana mun-munan. Disuhun. Deui meureun jangkung teuing jadi nyembah teh hese kana beuteung eungap. Beureun. Sigana mah kitu. Ngan cinekna manehna mah tara nyembah ka dewa. Sabab dina kayakinan ana eueuh disembahkeun lintang ti Gusti nu murbeng alam. Tuh. Ieu. Heuh hormat ka dewa teh. Teu ngajen. Eta mah pamadeganana. Yudhistira kitu sarua. Hesenya hese. Teuing Arjuna nakula sadewa. Ngan dina lebahna urang engke jaga kaditu yakin bisi nying harapan keamanan negara urang mepegwalat di dieu. Urang neangan batur-batur. Nya di negara Amarta teh tohaga pisan keamanan. Rekep kaya gegep di angkatan udara Gatot Kaca Satria Dirgantara. Can di angkatan darat Satria Pertalana Raden Antarja. Satria Sagarana angkatan lautna nyaeta Jakatawa. Cantik kabayangkaraan ti kepolisian nyatana Raden Abimanyu. Can karang tarunana Aahyar Amuba nya anak muda Bantar Sema. Loba pisan taku kituna yakin urang gawe bareng ayeuna. Urang samper siluman-silemin cicing dina rungkun anu cicing dina kayu anu cicing dina bambu dina rundak
dina dadatar di astana urang papai urang papai astana gembor astana haniwung nya sampuran nya pocong gembor kunting gembor jeung sadayana dibantar sama jeung sajabana heueuh